Panggih jeung hiji zaman Quran kari tulisanana dakwah kari pertengtangna penuh ngaji kari haluangna si horeng ayeuna kaalaman gajah bijil di belah kaler anu panona ngan hiji ditungguan ti kapungkur iraha jeung iraha padahal geuning ayeuna kaalaman gajah teh di belah kaler bijilna panona dengan hiji hartina teh paningalina dengan ukur ditinggalikeun kana urusan dunya unggul tanpa mikiran akhirat. Ai nikmat nu sakedeung di udag-udag, ai nikmat nu bakal pilanggeungeun di luli-luli.